Itu sekolah libur ngajakan ulin eueuh. Usreng we lah. Nuju naon? Kita. Anjing di sore eleh deui ya. Ya nuju main game teh biasa, push rank. Mun atuh punten A. Anjing kita salah si Riris euy. Rada bening anjing. Orang baru kah? Emang baru deketan mau balik euy. Punten teh. Duh, aing mah deket awewe teh sok labuh sagala tuh ingin indit. Aing mah nyeri deui teh euy. Masalah itu awewe asa anyar nempo aing euy ieu. Aduh aing yo kalah ge capeuting ieu ngendong di saung si sawah. Kamari ieu di sawah loba ieu, loba piit masalahna mah. Ditinggalkeun nu geuna nyaah pare euy sok tekahakan. Wah. Balik kitu ayeuna mah euy, di saung mah geus eueuh sangu euy. Mending balik euy. Da di imah mah pasti pamajikan geus nyangu. Pamajikan lagi eueuh kita geus pae. Aing mah dudanya aduh. Pirau. Ini mah salatri euy. Terus mana dok? Mana jiga salatri hayang modal kumaha eta teh? Duh, ieu teh jon urang teh tas pisaung paning. Piit loba aing sapeupeting teh hees. Nungguan pare tunggu. Teh lain hayang modal ieu pan heueuh, salatri hayang dahar euy. Tapi di pamajikan pan di imah eueuh nih, geus pae. Aing ieu mah lu nyangu di sorangan atuh mana ini sepabasan minta aing tuh dengan nama tong teuing kayak meucit entong itu ke diwai. Cing sia minta ke joka urang atuh. Aya ketang asalna mah atuh saeutik deui sisa lah bener. Dok. Aing keur bunga ya. Aya nih cerita tangga, aya carita cenah. Aya budak gelis, tah aing arek eta ka ditu penasaran cicing mana lo. Aing mah kasih mah curiga jon euy. Kejo sakitu maneh mah sok perut marameri nih. Maneh juga tuh ka awewe mah aing mah da ka awewe teh trauma nih unggal ku aing awewe dikawin teh sok tereh parae. Ieu lah aing mah kemal ka awewe ieu aing naik dahar bukan naik balik yuk nya Jon. Cina sekido aing mah. Aing tadi inget kalimat manehna cing tereh parae di kumaha aing mah cing ngeurina. Nah, kopi-kopi aja nih teh. Saparaha. Adi maneh teh geus gede lah tapi lalaki nu ngalongan ya normal kawin gitu. Kopi-kopi kopan merean duitna gen henteu teuing kopan lah kitu we si aing mah kalabu-labu teu puguh nu ngalong ge eueuh. Teuing gua mah teu payu. Lah manya teu payu pana di maneh teh geulis. Kira gue atawa teu beukin ka lalaki kitu di maneh mah. Nya tuh teu beukeun ka lalaki mah. Apa kudu pangneangankeun we kitu lalaki ai eueuh nu ngalong-ngalong we mah. Lah bener ulah ting dipangneangankeun kana sing milihan sorangan meureun pada di kota mah eueuh nu cocok we meureun batu mah teu di dieu mah aya. Nama Ajar heula. Jik. Kita mah kawas. Anjing geus kasep kieu mah. Kudu ngadeukeutan we tadi euy. Kaor mah kudu barang bawa euy. Jeung mah hobi. Jeung boga hayang badan. Sah. Geus ieu mah ngeuteutaikeun pasti mah we euy. Cicing. Aing mah eka awewe tadi euy, penasaran keneh. Tak gitu euy awewe geulis teh. Bapana aya gitu. Jadi kita lah langsung sorangan. Calik heula atuh abi bade ngendak heula. Nuhun. Aya kitu ieu pujaan hati aing euy. Aing geus bebelan ieu mah hayam. Mun bapak aing dicolong keur teh. Berak we eueuh mah jalma lah.
Assalamualaikum. Salam. Mana ya? Biasa ya kepujaan hati. Duh, ya aing ngalong teh. Kayak bapana di luar. Aing kalah ragu-ragu ya. Cina ada kunaon aja amal Nah Salim ya, aing terkenal. Ayo urusan apa nya ka dieu euy? Penasaran. Ai si Neng nanya apa teh? Neng saha tuh? Itu mau hayang gitu, balik naon gitu Jang. Iya nih, si Neng budak bapak. Manya terkenal. Mau hayam suten ieu mau hugi biasa. Mendapatkan hatinya. Oh, gitunya. Jang, lihat tuh sok atuh geura gerawan geura heula. Si Neng na aya kitu. Sok. Ya, Cai. Ci aing karek datang di Suguhan Cai. Apa nanti mana ya wewe? Cih ning jadi kasih eta pan orang meja nage ere kasih itu. Duh anjing aing masih kena kebesekan euy. Tadi nu urang minta cai teh. Kalaka dibikin kasih eta nu baru dateng. Jadi nuhun Neng tuh di Suguhan Cai, aduh. Padahal mana bege datang ya teh, bukan ge henteu. Nuhunnya. Jia eta mbeu Cai, ieu mah jang si A ieu. Jadi kumane? Aduh, nuhun Neng. Duh, maneh ganteng kieu rek menemui pujaan hati. Ieu teh subaja mana raya naraon lu? Sampurkeun kitu. Kena naon ya ieu? Dah, eta mah nih sora loba jamaah gitu. Di luar yang digandeng. Ning mane asal lariweuh kita tadi luar. Aya naon nya? Samparkeun aja yuk. Cong tempogeun yuk. Cing loba jamannya eta. Aya naon nya? Teuing atuh naning loba jamannya geura tanyakeun aya naon? Woi, beneran tadi dinya. Lanceuk urang kalah aya kaluar narek naon kaluar. Abdi cinta kan Neng ieu. Abi ge sami cinta kasih teh ieu geus bebelaan mau hayam lu bapak atuh. Abi kasih dede ieu, Pak. Abi lah, abi ti Abi payun. we abi. Lumayan nih. Loba anu naksir ka di mana gini? Ciba teu nyaho atuh aing teh nyaho, kana sina milih eta jaman sorangan. Juga aruh wijang da. Si ieu mah tos dijodohkeun ya. Aya jodohna ge dijero. Andalan ya. Gantengan kene aing jodohna ge. Ji, si Kido. Aduh. Kidu eta ada yang pepanggih. Ulah kayak si eta Neng, si Pae. KBW teh trauma nih, enggak aku aing awewe dikawin teh sok tereh parae. Kira aku ya atawa tebukin kalalaki kitu di mana mah? Apa kudu pangneangankeun we kitu lalaki ai eueuh nu ngalong-ngalong we mah. Nuju naon? Duh, maneh ganteng kieu rek menemui pujaan hati. Tak gitu, awe gelis teh. Aya kitu ieu pujaan hati aing Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.